na lumayan lamun cet pari paus masih beri oleh MC pakai pacamat tadi lah. Jalan-jalan ke Ciamis nyandak cengkol sareng pare pengajian keur hujan gerimis mendingan ngarenggol tuluy sare. Ieu mah cek nafsu mah rek ngalengkah teh hujan iris mending ngarengkol bari ngeukepan bantal. Nu jomblo berarti ngajawab bantal mah kaciri daweuh tangkeuteun eta cek nafsu. Tapi cek iman mah ganjaran gede nungguan. Ieu teh perintah Allah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi teh wajib keur sakabeh jalma Islam, rek awewe rek lalaki. Dina hal ieu hatena kaketu. Naon sabab imanna kuat. Rek mangkat we ka pengajian najan hujan najan leueur kundang itu we kundang damar maksakeun ngalengkah ngan masalahna nu maksakeun teh saeutik langka da kalolobaan mah wegah al jannatu hufat bil makari sabalikna wan naru hufat bisyahawat. Sorga mah dipapai sate ku katerajeun sungkan males komo hujan sasante hujan lagi ngalengkah teh asa udah komo hujan ganjaran luar biasa langka. Jadi nu hadir ayeuna teh kaasup makhluk langka perlu dilestarikeun insya Allah. Mudah-mudahan dilestarikeun ku Allah. Lestari teh hartina abadi nami urang abadi dina amal kahadianana anu insya Allah bakal kapetik hasilna ke alam buahna insya Allah katiru di pucuk-pucukna bagja dunia bagja akhirat. Amin ya rabbal. Balikna tadi wan naru hufat bisyahawat pinaraka dipapaesna teh ku karasab ku syahwat komo lalajo dangdut ya Gusti ya Allah tong borono ngorak kolot oge maksakeun alasan teh kumaha eta mana ibu karena dangdutan padahal ieu jajak incu bari ngais incu padahal manehna alasan rek nganter incuna ngabebenjokeun incu eta kana dimaksiateun teh. Tapi insyaallah sakali deui hadirna urang sadaya dina waktu ayeuna insyaallah dina barokah Allah Subhanahu wa taala komo bari jeung diguyur ku hujan kieu rahmat Allah ieu teh kemenawi para kesepuhan ge tos jelas kuninga saat ijabah nah doa teh diantawisna dina waktu hujan ngadoa dina waktu hujan. Ieu acara pengajian dibarengan ku hujan insyaallah makbul mustajab doa urang sadaya. Amin ya rabbal. Salawat kali salam mugia salamina ginuran ka Kangjeng Nabi anu pinuji Rasul anu pununjul ani Kangjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tabi'in tabi'ahna oge teu kakantun ka urang sadaya salaku umatna hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin.